Ih. Hei, kenalawan ya? Karena wifi orang mah. Hayo we nga wifi modal atau seetik mah. Ayo we orang ieu. Tadi si pedak kemudian ngalamun wae. Ah sugan. Saya nyanggulin. Pikiran Iya beas lain gitu, orang teh keur lieur ya. Muntang atau muntang ya lian mah bisa labu. Ih, liar kunaon? Sabenerna mah ieu teh rahasia sih. Nah, kita rahasia. Rahasia gitu. Kieu tah nya. Kan abdi teh bingung, kan enak teh tos kelas 3. Abdi teh beres lulus teh hayang kuliah gitu. Atuh kuliah we. Tapi kan biayana, maksudna kan kuliah teh mahal biayana. Kan coba ujian-ujian nu me gratis teh pan loba tuh. Masalahna abdi teh dititah di Sukabumi kuliahna gitu. Di Sukabumi ge aya beasiswa ujian gratis mah juga bidik misi gitu ge aya di Sukabumi teh kudu keluar. Heeh sih emang. Terus abdi teh di itu di Piwarang damel heula beres eta teh lulus teh. Tapi mun damel naon tah? Nah eta abdi ge bingung. Lulus Paling jadi pelayan toko. SPG. Bisa sih yang ngumpulkan duit mah bisa jadi Heeh sih. satahun heula we gawe engke pan bisa tahun hareup nang lu SBM deui. Kuliah. Oh, biasa yang jadi. Beda yang kuliah jadi jurusan naon tah? Hayang nama si abdi mah jurusan keperawatan. Mun perawatan di dia di mana? Stikes. Stikes mah kan teh negeri nih. Swasta. Mantapan kan mahal kan pasti. Nah, nggak sih atuh, lamun kuliah mah kuliah, yang beasiswa lamun gawe nya gawe we lah. Bisa. Terus ari marane arek kuliah atau arek gawe? Nah, yang nama Yang kuliah. nama kuliah. Di mana? Di mananya bingung keneh da. Nah, arek jadi naon gitu? Nah, abdi mah arek jadi pengusaha terus jadi petani. Pengusaha naon? Pengusaha kos sayur-sayuran gitu nih. Jadi orang teh ngelola kebun-kebun gitu. Ya Allah naon? Ari abdi mah hayong jadi guru, tapi duka tah hayong oge jadi bisnis pengusaha oge. Guru naon? Guru SD paling. Emang sih cocok. Iya, nuhun emang. Sararieun ke muridna. Ari Walah. guru SD bade di mana tuh kuliahna? Paling di Sukabumi da ulaheun ari kaluar mah paling oge di Bumi. Nah, make ulahan keluar. Duka tuh melangeun meureun. Anak mama. Mohon. Namun Bella? Bella kumaha? Duka ya teh pasti keneh baringung geuning. Bingung Yang naon. damel kan hayang kuliah. Ngan lamun kuliah sabarida mah pasti aya nu teu kacekel gitu teh. Fokus ting kana gawe kuliahna acok. Emang kuliah di mana gitu? Hayang nama si Polban. Jurusan? Ya, teknik elektro. Nah, make yang eta. Hayang resep ngoprek gitu. Resep ngoprek. Oprek naon tah? Ngoprek naon? Pan biasa nama ning bisa ngabongkar tapi teu bisa masangkeun deui. Tah hayang bisa bongkar teh bisa masang deui gitu. Tesis kaya ka mana tuh? Hanya rumah bingung kene. Kunaon Hayang kuliahna di UGM atau di Polban, tapi ku kolot gitu nih pas nu teu mere budak teh jauh. Nya kitu jadi eta bingung kudu kumaha. Tapi Siska cita-citanya rek jadi naon tah? Hayang jadi naon? Urang mah hayangna jadi nu mamawa jelema ning jalan-jalan, ngagait lah cek bahasa Inggris nama. Tour guide. Ari pariwisata gitu tanya asupna aya ada di Bandung oge STPB lebih deket lah aya di Bandung jeung UGM. Kan swasta meureun eta teh. STPB mah kedinasan. Alin mah hayang eta. Kedinasannya dinas. Hayang nama di UGM lah teh kunaon. Hayang ka Jogja intina mah. Nah, jauh-jauh teuing pan di Bandung ge aya meureun sakola pariwisata. Bandung Di teh Sukabumi ge aya. Bandung teh biaya hidupna lebih mahal teh Jogja. Pas Jakarta Bandung mah Tapi biaya ongkosna lebih mahal Jogja. kan bisa mau motor atau naon. Gitu. Bel,
antar orang ya. Kemana? Mana ya cai? Mereka mana ya teh can Ya, beres oge ngobrolna. Heula. Ya tuh Kayak kata oke balik dietnya. Insya Allah. Assalamualaikum. salam. Nuju naon ieu teh? Cewek biasa terbararimu. Oh, ngomongkeun cita-citanya. Tebak abdi mah naon deui geus kelas 12 mah pasti ngomongkeun teh nu kitu. Pan kelas 12 mah kudu ningalin teh ka hareup gitu ka hareup mana kumaha pan arang teh bareng kene ya. Emang sih emang kudu kitu. Kamu aya nama ning jangan pada melantai sih. Melantai kudu boga Yang tita. pameget mah. Heeh, yang pameget. Hari awewe mah gampang kages ieu jadi. Naon GSG. Pan kudu neangan gawe teh nu alus. Kan GSG alus eta 8 juta gajina. Tapi lah kerja di pabrik pan asa kumaha we. Tenan naon atuh. Daripada Mana we atuh pisan. di GSG. Abi mah sesal. Variasi Ya abi ya. mah bade ieu sih bade nyumbian mungkin ka polisi sugane katarima. Tapi teu katarima ge tenan naon abi mah bade damel heula. Ari manenan kumaha? Arek ternak lele urang mah. Lele. Atuh urang mau ngirikan tidak. Ayo mana mun teh jadi polisi jadi naon? Urang aek ternak me. Oh, rembe. Heeh. Nya bagus eta. Kuy lanjutkeun soalna ternak mbe oge menghasilkan Susu mbe pan. Iya. Aya kulit mbena. Dagingna. Usaha gitu lain. Heeh. Peternak lah lain pengusaha Oh iya, gitu. oh. peternak betul itu. Kemarin ieu kumaha ieu awewe da awewe mah kudu kuliah tuh untuk lagi bisa kawin sih. Anu kawin tuh. Aya atuh engke tapi Kela. Biraha. Yang kayak mulai jodohna. Wah, aduh. Sunan aya niatan bade kuliah teh. insyaallah bade. Tapi Sunan mah mau nyuhunkeun acis ti orang tua soalna SMA oge entos rieutkeun kumaha di kuliah ai sipa kumaha. Oh, belum bade kuliah. Tapi bade ngajukeun beasiswa sih insyaallah. Bener. Jadi teu ngabebankeun orang tua Betul, kalau oke. toge gitu. Ya, Si Sunan mah sarua kos abdi. Tapi kembung sih ngabebankeun orang tua. Kan kumaha deui atunan ari emang budak SMA mah kedah kuliah pan. Ari ngarepoteun oge sih salah oge. Tapi abdi ge riet sih sebenarnya mah mending gawe sih nan bener mah. bener. Kedah kuliah mah. tapi aku kudu kawin lah tuh Yan. Ai. Laki kawin bukan naon maneh. Laki Anak. mah kudu boga masa depan alus laki mah. Pan kita jangan biayaan budak-budaknya. Firda daek teh kuliah kawin jeung lalaki nu nganggur. Nyambung atuh. Bisa we daek. Lah pernikah mah sunah. Terus lamun kayak biaya hidupna pake naon eta? Ya, Ari dagang. nganggur mah. Kan bisa dagang sasarengan. Dagang naon? Bisa. Dagang naonan tah. Pegang naon atuh? Cuek. Bisa pan dagang gorengan. Bisa sih eta ge. Tapi pan penghasilanna pan bisa berapa? Tidak mencukupi istilah namanya. Awal ge pan bisa meureun dagang popcorn. Ya wae pan tinggi awal lamun kuliah bade dagang popcorn. Nya Ngitung-ngitung ngaringankeun biaya. Emang awal bade kuliah di mana gitu? Ari awal mah kuliahna di Sukabumi we nu deukeut da soalna ari ka luar mah melangeun. Are kaumi sanes. Nya muhun kaumi we lah nu deukeut. Ari abina ka mana? Padahal ya umi aya abi. Oh. Sial. Abi duka atas si Abi teh duka ka mana? Kalau atunya abdi bade ka WC lah Oh, siap. Nah, pada kamar. Kumaha teh. Jadi kumayan euna tuh. Naon atuh ayeuna? Balaringung. Laringung anu. Mending aya mah salat heula we. Aya pan tos lohor. Urang salat heula we anu mah. Yuk. Ayo Ayo tanya. Iyalah. Aing kudu drama. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya. Iya,